Trending Ray and Nat. Ngan Kak Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia, Syekh Nawawi At-Tanar. Hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional. Mulai tandingna Syekh Nawawi ulama zahiran wa batinan. Pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali. Peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna. Ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu. Galilah kuburan tok dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanar digali beleger kene. Imam Romli kagali beleger kene. Ibnu Hajar beleger kene. Eta teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar, belah dia Imam Romli kuburanana teh jajalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi. Eta teh balaleger kabeh. Laporan ke raja, ada beberapa mayit yang masih utuh, bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup. Raja langsung ningali kadinya, begitu ningali, cak raja pendem deui bae besi bahaya, dipendem deui, maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya, kan kuaribu sareueuh deui baheula, Romli, kemudian belah dituna Syekh Nawawi. Jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia, mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar, oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa zarah bener gini. Nu zarah teu bener minta info. Naon nu kaluar heuy. Eta kos kitu. Sebaleuna. Nah, ieu Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi. Didorot ti mimiti. Dia kajauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae. Pas datang ke makam Syekh Nawawi, bletro potong beko dokot deui nu anyar pas pelobah dia bletro we potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalagaan nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 buletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol ka dieu teh set ada kurang mun jarah di dieu pas tembok pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi
jelema leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadhu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS teu mah terus terang bae sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia bare bebeja kiai purukutut jaya kan bebeja gitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata kan ngomong menyaritakeun nya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS. Saya kiainya. Aduh budak cabokeun doang cek urang. Kiai si bebeja. Kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae ge kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu polisi abri teu kudu bebeja ge kanyahoan kiai ge kanyahoan oh horeng kiai Golkar atuh kanyahoan ieu orenganna nu sok ngarusak kakiaian teh ieu aing greget jasa buku ka Golkar mah sok Syekh Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuk karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindeuk dibacana istimewa. Begitu ieu dibaca ku ulama Mesir kaget nyana di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi urang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking Tanara weh deh iya tah eta kos kitu tah percis Jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu beta rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging euy sia berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti, mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan ada setik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra, amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif? Sakitu doangnya nama. Kaif? Wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah 3 hurufna kaf ha kaf iya pa nya nama 2 kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya tik saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling ngedek menta beas ieu mah panjang jasa surat waduh yang terhormat ayahanda di rumah dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini, waduh sama dengan diderita.
bangunan derita, waduh, malam kehujanan, keanginan, siang, atuh teh mah meureun di luar bae budaknya. Hitung dengan seetik doang, tidak ada lain. Terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti kita tadi bae tuh. Panjang ting dah surat panjang ting. Kok ai surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak. Ya. Dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku, tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutkan aku cinta padamu, teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, guys. Beda baheula jeung kuari. Nah, ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh ceuk ahli bilagah. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkatna menang cauh hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Tah eta teu bagus tah, teu bagus ieu mah keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu mah keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha bada isya geus datang ka dinya langsung bae geus langsung beres amin geus bae bubar bae masyaallah berkatna katuhu kenca datang ka potong gede teh hebat eta nu geus kitu singkat padat geus pokona aduh kuari mangariung kudu tausiah capek aing mah tausiah mending mun lobaan ngeriung 7 na ya 15an mah tausiah nek nausiahan saha ieu teu bararagus zaman gua teh kos garar itu malulu. Nah eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipake kaheran kaaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakeun kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina. Dijawab ku Syekh Nawawi, kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah, tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah, tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya ta eta teh jampe paranti pantang laut pantang lauk 40 poe ulah ngadahar lauk menang ngala ai meuli mah di warung los. Coba akur-akur aya berubah. Ulah ngadahar lauk. Eta kae santri. Ngadahar ai ka kiai mah bareng 5an. Ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Kan sia ngadahar lauk. Emang tepat patang aing. Kan sia ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teh naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Itu sih ada pantang naon atuh ka kiai. Eta menang batur teu meunang, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba atuh. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teh meunang ngadarna naon. Geus, endog mah ngadahar. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog balik lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae.
Endog itu bisa, endog mah menang. Ulah ge beberemna puputina mah menang. Tolol udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saeutik masalah ge. Eueuh kuari pantang lauk kitu teh. Tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri tak jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk teu mentek pinter otakna masya Allah iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta Abdul Karim. Wah, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah. Tawadu jasa Syekh Nawawi, masyaallah. Begitu ditanya masalah, nah iya siap. Ayo siap, bongan pakai jubah siap. Tanya masalah. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula. Teu dibeja aku. Bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masalah sakieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi dia harus dijawab cek ulang lagi tadi mah bodoh pan gue mah pinter ya tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus ku aing henteu nyalalin heula ka sisi abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus sia teu bisaeun he ka dieu make bae jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon teh sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter itu percaya cakiana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zohirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyag tah bangunan cakiana dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kope ada yang dek milu dek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon gitu Masya Allah lain bantrak ini orang mah kope ada yang dek datang ke biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara deng dek kope sia tah oh pangaruh Syekh Nawawi mah ngadeng-dekeun kope bangunan deng dek drek wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masyaallah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna
majazna di lempeng-lempeng karti baik kurang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berzanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi Masya Allah moal kaharti moal bae kajian ku tapi ku Syekh Nawawi dibongkar dipretel di mufradat jadi bae kaharti aduh alhamdulillah luar biasa lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana taneuhna beak tanah beak gunung hajat nyokot pokokna mah dicarokot di karari kau mau kundek masang buntut mah minta impo minta diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi Masya Allah teangan kuno boga iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kula mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari wow kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli Mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tambah ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mah enggak bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangpaatan lain kamangpaatan ilmu Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana tetep bae aya padahal mah nyumputnya nam besi kapanggih sika panggih ge aing dibere jang naon eta duit isuk page-toge pae sakana jang naon mending mangpaat bae Masya Allah mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae ada dasar beuki nya mah teh wa hurrima alaikum saydul barr jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburon binatang daratan mah wa huwa ma ya'isu fihi minal wasil makul binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok didahar eta teh binatang-binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok didahar na ye diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh mah nu ngabuburonna mah nu halal didahar kuno keur ihram atuh teh naon Zaid ihram Khalid teu Ki Khalid manggi uncal ditewa kunyana di buburon atau di panah digoreng haju didahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon
ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna minji hati ngabuburona haram minji hati ngadaharna ge haram teu meunang wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Eueuh nu kasingsan teu bisa aya nu kasingsan eueuh hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun. Dipenta pertanggungjawaban masing-masing. Tanya sabaraha umur, mata digunakeun naon, celi digunakeun naon, sungut digunakeun naon, harta digunakeun naon, ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur. Iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah. Ia mah khususnya tentang said, tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah. Sebab urang bakal dikumpulkeun, bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye. Uhilla lakum dihalalkeun karanjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudunya lebahna di mana ayam mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ilah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasulih supaya orang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan orang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae dedengean urang supaya ka Allah bae napas urang supaya ka Allah bae bicara urang supaya ka Allah bae per detikna teh ieu adalah ka Allah nah iyalah ngaranna ilmu makrifat uhillalakum saydul bahar halal teangan coba ge ilmu makrifat wa ta'amuhu halal kadaharan bahar iya ne ieu termasuk kana ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kasenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat lantaran lelempangan teh aya dua rupa aya lelempangan di dunia aya lelempangan akhirat aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae matana di ka akhiratkeun ceulina di ka akhiratkeun lempangna geus asa di akhirat bae kitulah ahli makrifah ialah ta'amu teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon ialah ilmu muamalah ilmu ubudiyah ilmu muamalah wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna salatna nu rapih syarat jeung rukunna hajina nu rapih syarat jeung rukunna kitu keneh zakatna kitu keneh puasana kemudian kabelah dituna
ilahjang besi diperlukan ku diri oge ku batur muamalah na bab jual belina kudunyaho syarat-syarat na bab gade menggadena kudunyaho bab titip menitipna kudunyaho kabelah ditulah munakaha urusan pertikahan anak kudunyaho datang ke urusan pertolakan anak peridahan anak pernapakahan anak kudunyaho nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempulah saidul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli carana kudu kumaha wa hurrima alaikum saidul bar diharamkeun karanjeun kabeh saidul bari carana adalah haramkeun buburon daratan naon buburon daratan teh ieu adalah alamul mahsus alamul jismi jadi dua alam teh aya alam ruhani ieu adalah saidul bahar aya alamul jismi saidul barri haramkeun saidul barri nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu mun masih kene urang dahar nu ngeunah eta adalah alam-alam mahsus eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah atuh kudu kumaha mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji parwasa kabehan letik mangajal tanggal hijina poe Jumat hiji mana Kemis malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat teu akur jeung falak moal beres malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung lamun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah benar buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah malam Jumat geus 7 darjah dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arafah nu mantak dunia kelasna bakalna jatohna ieu teh itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas nak engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 4 berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung urang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana lantak moal akbar atuh tahun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge
itu aya nu lebaran urang tekudu ru'yat tekudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon di ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ruya teu kudu palak. Ceuk ahli fikih. Nek dilupatkeun ka mana hayu sia? Hayu, dek lupatkeun mana? Ngomong sia. Keur carita. Geus kana orang Wari maula loba omong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan menyerido deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge ya. Aduh cenah kiai nu menang na atut sebab perhitungan anak lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula kena kadengeun kena bubungahan sakedeung deui lurah diserem ji emang gitu sebab jana geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae geus kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetep mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya berarti kan ieu aya sutradara ieu dibalik ieu aya saha sutradara sebab shooting geus siap teh bintang geus siap urang teu nyaho sutradarana nah jadi ulah kaget lamun kuari
perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat, nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh. Hiji geus sakitu bae mah ngomong heulana, ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa. Tanggal hiji haji, kemudian berarti tanggal hiji haji na Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? 3. Berarti orang puasa ke seberapa poe? Orang mana ya? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumut tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna tarwiyah, 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah, sajelema nu puasa di poean Arfah kana kafaratan. Eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah, sana taun nu enggeus jeung taun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masya Allah. Tama lamun datang kata puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasa na. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tol. Bolon tama jelema. Masya Allah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu, tarwiyah, arpah. Teu mah geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum. Geus pokona. Daripada bentan dulu TV dulu pemandangan anu lain ka Gusti Allah naeta bandingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh. Hati teh moal paeh lamun hati teu paeh teh hirup. Masyaallah. Lamun hirup boro-boro hati nu dihandap hirup mantep. Tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hati eta na bae atuh pamajikan bungeun. Puyang aing cenah cek pamajikan. Kunaon teu hirup-hirup. Komo lamun hati manu hirup masyaallah mun hati hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup
ke anak bager hate hirup kaburi bager kata tangga bager nah hate hirup ngaranna karangda bager hirup berarti tak kitu eta hiji kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban enggeus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo bae 2 3 4 5 masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura mamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu ke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon wagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuhaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah eueuh masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan we mangga mbe hiji sorangan mbe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyilik-nyilik deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya osok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis keur teu na geus sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye eta mah wiridan biasa cak Kanjeng Nabi Musa boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti teh wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji
timbang nu hiji dikatuhu dunia eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masya Allah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae. Itu maksudnya mah lain gitu kayak gitu deh artina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deh yo sia tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tama okos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat bae belon lain gitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutnya ngaji deui. Minggu ka selanjutnya ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pre minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji deui ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pre eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci kitu. Sakitu bae nya sama. Tanya engke. Ceknya kapanggih? Oh berarti ka ditu. Ceknya henteu atuh henteu iya. Tama kumaha nyana bae engke jawabanana. Balik ti marka tanya. Kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu? Ki Uci mana? Ki Uci Cilong. Henteu. Ya teh mah henteu jinganan. Gitu mencaknya kapanggih nyawanya nyawa okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu deh sil kejai kapanggih ku kertoap bener cenah kiai cara ku kula di kieu-kieu aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah bisa kitu bae pokona mah geus kelek ge deh emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170 nu sajen aya 400 babaturan ada teh ipates saja aya keneh subah eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa. Hiji nu plus kedua nu susulan. Geus bae. Ditangguhkeun ke Sabtu, ke Senin, ke Selasa, ke Rabu. Itulah harapan jeung harapan. Asana cek ulan nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi. Cak hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu perjuangkeun.
mantap cekula ngaji baik kurang sebab kuduna berangkat ku ari minggu teh geus di bejaan berangkatnya jam 10 keur itu teh atuh minggu itu berangkatnya kudu jam 10 tapi cekula mah ngaji baik ku ari kuduna mah berangkatna teh jam 10 ku ari tapi cekula mah ngaji baik salah pisan can tapi aya nu ngabantu lantaran kula maye abah boga besan nusok di urusan haji bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun oh kiai mau berangkat iya pakai PT apa bejakeun PT Uswah berapa banyak sekian ujiannya di bejaan belum ada apa-apa belum ada kabar belum yang lainnya ada kabar mah kabar apa bisa berangkat ditelepon Haji Yasin ditelepon Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta cak Haji Yasin tangkorak sia meureun unggal jamaah jadi kudu nararamba caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat tapi jangan ngomong ngekulatan udah ngebantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat di atas kertas namanya nama kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan tanggung jawab saya jadi bisa jasa kula mah 10 mata ngan lamun kula berangkat nu sejen teu mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing tah ai manasik bareng ai dahar bareng giliran berangkat nyana doang mana teuing tambah sedihna maning teu berangkat kabeh ceuk kula gitulah dongengna ieu kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan geus asal kasih tahu aja PT apa bejakeun ku kala udah tanggung jawab berangkat cuman bisa nanya 10 emang geus sababaraha kali kakula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu guys diputus bego kula tidak usah berangkat semua gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula menang ganjaran haji sarua masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we di akhirat nu mantak aing teh diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta serahkeun zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing guys tanggung jawab guys sama dek kamanakeun ya dek dikasumurkeun lah sumur di jahanam aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap boro-boro naik kalur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aduh sia naon ya aing ge disogok ieu aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahna terjadi kesimpulan nanti ayat itu bisa orang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'amu ilmu-ilmu syariat
menghindar ngajauhan tina alam jasmani. Lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani ne alam mahsus. Ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana. Pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani. Kudu dahar saeutik mah kudu nginum, saeutik mah mangga. Kudu sare saeutik mah teh gae. Dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana ta'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut sayyidul bahar lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam ayasa di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naonnya etanya eta kos gitu aya lain aya deui saha teh nu geus datang ka Sayyidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan As-Sadzili Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Imam Ghazali belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf Syekh Asnawi Caringin Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya nu mantak atuh hayang nyaho ka dijal mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu panderi mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapi cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap aya anu endek doang balap tapi teu boga motor aya anu hayang doang tapi teu kesampean aya anu ngurus-ngurus nu balap doang aya anu balap tapi motorna mogok aya nu balap tapi tinggaleun aya nu balap datang ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit naon sirkuitna nafsu laula mayadinun nufus nafsu teh eta adalah medanna jadi urang teh geus teh keur balap ieu teh menuju Allah menuju wusul ilallah aya nu ngan sakur ngadenge aya anu neuleuh nongton aya anu hayang tapi teu boga kendaraan aya anu siap tapi henteu setar aya anu siap tapi tinggaleun ieu urang keur balap kabehan eta lah caritana keur menuju Sayyidul Bahar hayang ma'rifatullah wa rasulih sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh aya anu datang leuwih ti rukun aya anu perasaan teh eta ibadah teh kos kitu teh ibadah nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah anu geus embung disogok lamun magahan ngajina geus embung naon geus teu neuleuh naon nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram embung bae geus kos kitu mah dunia ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna aya urang mah ahli kredit ngaranna ahli itu dunia
Abid dunia, abid dirham, abid mobil, abid motor, abid jabatan, abid dan lain sebagainya urang. Aing geus abid Allah mangan ka Allah doang. Hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta baik ka ahli Allah subhanahu. Gitulah ceritaan ieu ayat. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun nu ngagiringkeun malaikat nu pake ngagiringkeun seuneu lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut pan ieu jawaraan jelema teh poteskeun ku aing sia malaikat mah teu pernah belajar besi teu pernah belajar karate, teu pernah belajar gitu di Bogor teh naon garang-garangna. Ciwa teh asana dipites-piteskeun malaikat. Gelut bisa. Di malaikat. Oh, malaikat make seuneu wer. Ilaihi tusarun. Ayo ka ditu. Kamahsyar. Cak presiden teh saya mah jangan atuh kan saya mah presiden, tidak ada presiden. Saya makan raja, tidak ada raja-raja. Saya makan RT, komo sih sama RT. Cak Tommy teh, saya kan hansip seumur hidup. Nggak saya bukan. Ya Allah, digiring bae kabeh ge masyaallah. Wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas. Perhatikan urusan haram, perhatikan urusan halal, perhatikan larangan-larangan ketika orang di dunia. Ingat orang, jaga di alam mahsyar, bakal digiring ilahi ka Gusti Allah. Mawa dokumen orang teh melalui pekerjaan orang jeung tingkah orang geus aya di dokumen eta. Bakalna orang ditimbang, ya digiring ilahi tuhsarun ya Allah. Lamun dokumen orang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat. Pinuh ku sodako ngabangun masjid, ngabangun majlis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap. Tapi ternyata dokumen orang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh. Aya 10.000 kamari pamere lurah ti Atut. Sia nyalurahna diseret nya siana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge teh moal kebel paling sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cekna teu panas meureun direrap doang ge panas komo eta aya kreditan di dinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sing hade wattaqullah zin marane ka Allah anu allazi la yutusarun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi. Untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah, rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa urang. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura, mata urang dihampura, cili urang dihampura, suku urang dihampura, sungut urang dihampura hingga urang menghadap Allah. Nu ditimbang nu bagus-bagus na doa leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji ku panasna ngaji ku pasedak-sedakna ngaji nu mantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karak nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagon. Eta ngaji teh makin hareudang makin kagencet
makin panas makin lalengitan tak dosa orang ti lain lalagaan lamun urang nemilih tempat nu ngeunaheun lalega ngopi ngarokok nambahan tamah lain ngaji tamah asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pasadak-sadakna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan urang jaga nu bagus-bagusna bae bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah Sending Ray and Nat.